Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring Hesti Herliani di kelas 10 IPS 3. Dina denget ieu simkuring bade macakeun hiji dongeng anu judulna Sasakala Situ Bagendit. Kieu caritana teh. Baheula geus ribuan taun ka tukang kacaritakeun aya hiji randa anu beunghar kacida. Manehna katelah Nyi Endit. Ari ngaran sajatina mah nyaeta Nyi Bagendit. Manehna kacida kumedna. Geus daya nu birek deui kana kakumedanana. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara daek aya nu larsub ka imahna. Estuning lain babasan eta mah ngirup sorangan teh. Kajabat teu aya nu ngawawuhan, Nyi Endit teh jalmana tunggul pinang. Hirupna teh estu nu geulis. Ari beungharna teh mah tetela, boh sawahna, boh kebonna, imahna oge panggedena di eta lembur. Turug-turug mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna ku bawaning embung bareng jeung babaturan da sieun kasoro tea. Lamun teu kitu mah Nyi Endit teh moal disebut jalma medit. Kacaritakeun basa usum panen ti ditu ti dieu loba anu dibaruat. Ka sawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari saenggeus parena dikaleuitkeun mah sakumaha tari paranti, Nyi Endit teh ngalaksanakeun syukuran pikeun ngondang lebe jeung sawatara tetanggana. Paripolahna sanes karaku sorangan teu aya nu mantuan. Barang geus tarapi aya anu mantuan ngaku tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariungna teh aya kana ratusanana. Tapi tumpengna teu sababaraha. Karek ge sakedeung geus barareak deui, bari cing karetap keneh. Keur meujeuhna balak kacerakan, solongklong aya aki-aki bongkok nyamperkeun. Ku pribumi teu ditarik teu ditakon, nyapok bae aki-aki weleh. Nyi, aki menta tuang nyi, aki lapar. Ku Nyi Endit henteu dipiwales. Ku Nyi Endit kalahka dicarekan. Kieu pokna teh. Eueuh ka era boga hutang gawe ge henteu menta bagean. Nyi Endit kalahka nyarekan eta aki-aki. Atuh aki-aki eta teh pundung bari diusir ku Nyi Endit. Eta mah geus lain picaritaeun deui. Aki-aki Endit bari jumariceg leumpangna. Bangun teu nangan. Samemeh manehna Endit, manehna ngomong kieu. Boh nu hade, boh nu goreng moal taya wawalesna. Ngomongna kitu teh kasaksian ku sakur aya nu di dinya. Barang nu dalahar geus bareres deuk paramit, karek ge pating laleos, rugreg garandeng sing horeng aya anu pating garero. Caah. Teu kanyahoan deui ti mana eta cai datangna. Ngan leub bae pakarangan imah Nyi Endit teh kakeueum. Jalma-jalma geus raribut geus teu inget kanu diri batur, inget teh ka dirina sorangan bae, nyalametkeun dirina sorangan bae. Nyi Endit oge sarua kitu. Tadina rek nyingkirkeun cai, barang muka pantok kaluar ti imahna kereket. Cai teh geus jiga ombak pating guriling ka palebah imah Nyi Endit. Atuh imah Nyi Endit teh kakeueum. Nyi Endit angkleung-angkleungan bari satungtung bias mah menta tulung. Tulung. Tapi eueuh anu mantuan. Teu lila ti dinya sora Nyi Endit teh leub bae.
Sim horeng nyi di teh geus dikerelep. Imahna anu sakitu gedena geus teu katingali. Sumawona sawahna jeung kebona anu sakitu legana geus robah jadi situ. Anu nepi ka ayeuna katelah situ Bagendit. Mung sakitu dongeng anu tiasa kusim kuring dihaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.